nasuha itu gugup payah. Padahal tadinya saat karena cowet sareng kendi teh ieu ge dangdauna acan rengse sadaya. Pesana filosofisna guareuna pikeun urang. Nah, mangga dilajengkeun Bapak Pepep. Aya daun naon we teh? Anu salajengna tadi atos hanjuang. Nah, bade naon enak. Oh iya. Upami ieu ya. Nah, iya. Nah, panjang kieu. Ieu sabaran sage naon cing? Ieu daun ieu. Komo ayeuna mah sasi saum pandai, sasi saum mah seueur di anu ieu teh nu kieu teh. Laras sirup. Kanggo sirup, kanggo cenol, kanggo naon teh cing. Aya iklananya. Iya, pandan. Pandan. Naon hartosna pandan? Nah, gitu. Hartosna pandan teh nyaeta sapadan. Sapadan teh saimban, teh sami. Jadi sapadan lahir sareng batin. Dan batina A lahirna oge A sami. Jadi upami jelema teh nyarios di jero hatena A kaluar kedah A. Ulah di jero hatena A kaluarna B. Ajanan eta mah jalmi munafik anu seperti itu. Jadi sapadan lahir sareng batin. Jadi nyarios teh urang ge sobat raca ge di sakola di SMP Sanatikan Sunda nyarios teh nu leres. Kedah sami. Ulah jantan mudak-mudak di lebatnya gitu. Awas ya lah gitu. Jangan kedah sapadan lahir sareng batin gitunya. Tingkah lakuna kedah sami. Antawis tekad ucap sareng lampahna. Iman, Islam, ihsan. Eta mah sesahna. Nah, ihsanna kan katanya. Kadang-kadang mah hatena A nyariosna B. Terus kelakuanana jadi C. Kade nu kitu tadi terus dirugikeun sabaraha kali di sakola mah di urang ulah dugi ka aya anu naon teh gaduh hate anu awon kitu kemarin ge eta teu sami teu pas teu sapagodos sareng budaya urang budaya Sunda anu Islami kitu nya budaya Sunda anu Islami kitu tah Pak Andri kitu kinten lah. Ya menarik Bapak Pepep. Perkawis tadi sapadan seimbang antara iman, Islam dan ihsan, sareng ihsan. Ya, aya pribahasa kolot kapungkurnya cilaka 12. Cilaka 12 teh teu nyanak iman, Islam sareng ihsan. Eta teh dina agama mah rukun agama. Rukun iman aya 6, sobat rancage rukun Islam aya 5 jadi 11, rukun ihsan aya 1. Jadi nu teu nyanak tilu eta cilaka 12 cenah Bapak upami ngantunkeun teh. Masyaallah ya sapadan oge ngabuktikeun bahwa Sunda sareng Islam hasil dakwahna para wali songo kitu nya melalui pendekatan budaya Islamisasinya. Jadi luhung pisan ajaran budaya Sunda ku di jerona ajaran-ajaran Islam. Utamina urang di dieu diajarkeun di SMP Yas sapatos kitu sapadan antara agama sareng budaya. Jadi kedah reueus murang kali SMP Yas anu sakola di dieu gitu. Jadi ajakan rai-raina tatanggina kangge sakola di SMP Yayasan Atikan Sunda. Kitu panginten Bapak. Nuhun kitu. Hatur nuhun. Kedah diregepkeun dicatatnya sobat rancage. Gusti Nu Maha Asih cahya Ramadan pucuk tangkal harapan ngalangit doa-doa jangkaan mangka iling umat manusia hirup urang dan sajarela red kadiri lamu kotosa taubat nasuha itu gugup payah mengket